Sok. Cina jeneng naik kana jungjunan. Naik kana suhunan. Jungjunan. Eh, Jungjunan. jungjunan. Heuh. Sugan teh suhunan. Sok, buru. Tungalak katung. Tungalak kasbon. Tungalak karbit. Cis aja kunci nyentre. Jeneng kamana indung maneh harta ngapa sebabnya warna kita makhluk suka kita berdaya pokoknya banyak dan besar bentuknya sujang kamana bapak maneh entah mengapa sebabnya warna kita makhluk suka kita berdaya pokoknya banyak yang unik warnanya para demo hidung hitam ala bedah orangnya ingat tetapi manis saja itulah ujir namanya para demo hidung. Alah nyangakeun ibu aja liga laksana nya palawargi sadayana nya para rade baol hidung berkah ibu aja sadayana palawargi nya anu prayogi baol hidung ku abdi di pasihan upami teu aya nu narima ku abdi bade diical ka puskesmas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Naon yang maneh? Maneh cepot hayang bawa hidung. Najis. Usi laing kayaknya lamot. Maneh mah kudu bersyukur. Bersyukur kumaha? Bersyukur maneh. Bersyukur naon? Gerasok ya. Naon? Ya. Ya, bool urang ya geraya. Ya tiup. Keur naon ari sia? Bujur urang mah lamun ditiup teh jiga hayam. Empot gitu. Gelo sia. Alah, iya palawarge sadayana. Lain eta darajat dewek ku si laing nepikeun ka disarwakeun jeung baol hayam. Baol hayam tiup ku maneh geura baolna bujurna. Dikitu-kitu si bujurna teh pot-potan. Mulia. Gelo sia. Alah, nya. Ngopi heula. Sok ngopi heula. Alah, ngopi dulu palawargi. Ngopi. Alah, melati. Coba itu. Enak. Ngopi teh sorangan we. Tawaran batur. Geus tadi urang nawaran. Tawaran batur lain sorangan ngopi teh. Sok ngalagu hiji deui. Naon? Lagu jungjunan. Si Akang Sya jadi teh. Si Akang Sya. Kang Iwan. Akang Eta pokoknya mah. Cir. Naon? Sok ngalagu deui. Keheula ngareng ngapula. Sok. Kaburu beak waktuna. Maneh mah ka urang teh kitu we sia nyiksa. Lain nyiksa. Kapan maneh hayang seubeung ngalagu? Peuting sia. Peuting kalakasare si laing mah. Udah tunu. Nu ngopi naon maksudna geura nikituna. Oh iya gelasna pake trok jeung untu jadi keketrokan.
Jeneng cir, ngus tadi. Naon? Eta ngalagu jeneng cina. Cikene eta teh ngalagu eta teh si jeneng. Nya si jeneng na Bangkar Warah. Sok atuh eta ngalagu deui sileing. Hah? Ngalagu eta Jungjunan. Jungjunan? Heeh. Sok atuh. Urang diajar ngalagu Jungjunan. Duh, geus 3 tahun urang ngalagu Jungjunan teu bisa-bisa. 3 tahun naon? Ngalagu ieu Jungjunan ngapalkeun lagu Jungjunan teu apal-apal geus 3 tahun. Karek ke bijil sia teh laguna ge jeung 3 tahun. Karek ieu kitu. Karek ke tren, karek bijil ya teh 3 tahun. Lagu 3 tahun mah lagu Kosipa sia teh. Eta. Heeh. Sok kana laguna, musikna. Sok. Dek ngalagu sileing. Moal rek museup aing. Alah, sok cik. Naonan di mana? Alah soloyok. Wengi tadi salira nembongan deui nuhun Kang Jaina dina jero boy. Alah, neng pitriani.
Kunaon jir? Hah? Kunaon? Ente, cenah naon? Nah jika nu sedih gitu. Sedih. Ya kunaon? Sedih urang teh. Kenapa sedih kunaon sih teh? Kunaon ya teh? Coba itu. Kunaon sih teh jeung ciri? Kunaon? Kunaon? Urang busiat. Tan ya. Dede Hesti, terima kasih Dede Hesti. Ih, menigolo nangisnya. Cepet. Naon? Manehon, urang kacai heula. Dek naon kacai asal mineng kacai sih teh? Yeh, dek ieu urang rek ka ATM heula. Maknya ATM di WC. Bulu ka dieu, geuleuh kedeung urang teu kuat. Alah. Coba neupikeun ka ditinggalkeun. Ulu itu maknya ka WC teh kagawir euy maneh. Geda urang mah WC na di dieu dipuncer. Alah. Terima kasih Dede. Waalaikumsalam Dede Hesti. Alah. Geus, Acan, aduh ngantri di pacelinganana. Aduh sakit pemirsa. alah style baru ya Dede ini biar menjadi very good very well kesananya bergut di jemel well. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aya keneh laguna? Ye, keula, coba kangen lagu. Nah, Keula. Iya tinggalikeun. naon? Iya kopi digambrong sirup. Nah make jeung aya sireuman. Teuing ka mana jalan aya sirup, jol aya sirup. Aduh, kopi urang kerewe deui teh digambrong sirup. Piranan kopi dicengcerikan. Udah, urangnya coba deui. Duh, aing mah sirup, aing maneh sirup jeung ulin kana kopi urang atuh. Maneh mah ulin di dunia maneh awe tempat ulin ya mah kalar ulin kana jero gelas, kana jero kopi. Digeuleuh ya, mewel teh. Kayak gitu nih. Alah, ya rewel si Buncir itu gara-gara kopinya di dalam gelas banyak semut. Cepet. Naon? Beli deui. Meuli. Piranan kopi meuli. Coba duitna. Nganyuk cek dewek gitu. Mung cara dibikeun, cara dibayar. Alah, kalau deket dicubit. Geuleuh ya teh gituan. Gos budak teh sia cerik teh manja. Mama. Mama. Naon mama? Lain ka maneh urangna. Saha? Mama, jajan. Geuleuh ya. Tong pika geuleuheun si hirup teh.
Cilaing teh geus kolot. Lamun urang geus kolot mah urang teh puluhan. Lah muhun Ibu Kartini ulujeng ada ulujeng mohon ulujeng netepan asyar. Hepot namut kacamatana gerak boleh ya ke sini ya. Alah ingat almarhum nah. Mohon aturan Kang Syaka inget ulah berkah pangarsa atur nuhun jazakallah khairan katsiran ir Naon? eta tukeurkeun Naon tukeurkeun? topi kana udud. Aing bahekeun ku urang. Naon Ieu kopina bahekeun ku urang, ieu sirupna kurang ditinesan hiji-hiji. ulah ya teh nuhun Kang Jainal atur nuhun ulah dipaehan sireum oge hayang hirup. Da sirupna teu boga pikiran atuh kalau ulin kana jero kopi. Udah ngaranna ge sato sia disarwakeun jeung si Kemet teh. Keun bae piranan kopi itu bikeun. Kudu bisa sidko hirup teh ya teh. Cacakan dipentak ku sireum sia mah ngutruk komo lamun dipentak ku jelema. Sia maneh kalau ulin di dieu sia babal sia bangok sireum ku aing tinesan sia. Kalah ngutruk we ngalikeun itu pasea jeung sireum si bunjir. Alah. Ieu teh putrana. Sanes abdi mah Kang Syaka inget sanes putrana. Mung putra murid rupina mah abdi teh. Murid saha? Murid Kang Adang. Lain sia. Itu murid Kang Adang. Kang Adang mah ua kadinya teh. Ulah campelak sia kakolot teh. Baiklah sok eta mah kumaha maneh, urang mah rek ninesan sireum. Ngalikeun sireumna aduh, ieu babangok sireum, ampun. Ieu teh karek nu menang ninyu, urang teh kopi teh, maneh teh sireum. Alah ulin ka jero kopi, maneh mah kada itu tuh ulin atuh belah dituan tuh saeutik. Waalaikumsalam, mun mangga. Alah. Kang Hermawan ulujeng. Mirip pisan. Alah. Alah, tara lebih. Ya, ieu we sim kuring diajare ya. Diajar halangan, diajar bertembang. Diajar usik, mencuk, ieu ge manawi daya nu nyeusulan kabdi. Alah. Alah. Alah ya. Keren cina tuh si Abah ya bah. Keren ya coba euy. Yuh ngan yuh can boga duit bagi. Alah salam di Kuningan. Mun Akang Syaka ingat salam oge di sim kuring di Bandung. Alah salam wano salam rawuh. Oge sadayana palawargi anu sami rawuh di rohangan atur nuhun tina non rupiah kasayanana pamugi salalamina urang aya dina ginanjar karahayuan syariat sapapaosna syariat lahir batina syariat jasmani sinareng rohanina diparanjangkeun yuswana arageung milik rezekina cara sukses dina karirna tina segala rupi widang kegiatanana dipermudah segala urusanana ditebihkeun tina balaina kalayan digentos ku rahmat sinareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Jir. Alah, terima kasih Mbak Marini. Alah, nuhun abah-abah nya. Hapunten pilih langkung syaur bahe carekna.
sewu ulah ngajanten bendu syalak saduka ulah janten rangating penggali maklum ciri sabumi cara sadesa nyawadah tutung biritna sacarana bilih seueur cara nu kacanak ti desa ka Bantun ti kampung ka jingjing ti pakamitan bilih seueur anu ti sapuk sareng mamanahan hapunten nya upami bade nyarekan si buncir we tu carekan ala nuhun engkang nuhun Nah, ini mana kalau ka urang ya. naon siling Nah, mana nyanekan urang wes ya. Urang ceker mah urang ceker para rusing ya teh kopi di gembrong siram. Tamah mana ngomong wes ya ka urang teh. heueuh ulah dibawa pusing hirup mah Ya mana na tuh. Urang teh mana teh kudu bisa mengerti keadaan situasi sebagai teman. Dan ngomongkeun wae itu kopi tingalikeun kopi mana ge ku sirup. keun bae tong loba dongeng ya teh keun bae sireum oge hayangeun mata kitu ge butuheun bikeun ne piraanan kopi atuh Lain piraanan kopi dek ninyu deui urang teh cairna beak dina termosna. menta ka tetangga Tetangga saha? tetangga terdekat ulah dibawa we rungsing ya teh hirup teh Ya dah urang keur geuna ngopi gara barang diuyup tadi ku urang nah cek urang teh kopi teh lada ari pek teh aduh banyak semut di dalam kopi aku berkah keun bae atuh ya teh makhluk Allah keneh teh ge sarua hireum teh eta teh contoh Naon? contoh keur urang keur hilaing ongkoh Naon contona? sireum hayang bisa barang dahar teh kitu tah ikhtiar neangan nah sia mah eleh ku sireum ai sireum aya kadaek hayang ngeusian beuteungna teh melaan naon tingalikeun tuh ngaleut ngeungking ngabanalet ngemat nyetang pinang lir sela bakitri apal hilaing sela bakitri Naon lah bakitri teh? sela bakitri ai sela teh sireum bakitri teh ye sela batu bakitri sireum tingalikeun ngaleut ngeungking ngabanalet ngemat nyetang pinang dina lur batu sireum eta teh ikhtiar nah ari maneh nu boga akal pikiran kalang ngajedog dina kolong golodog ieu mah alah ampun alah terima kasih kakak Mia alah kenging pasia wae kang potnya duh itu nasi buncir ngajak wae pasia Mane? nah kadek wae ka silaing Iya gara-gara sirup dah. Waalaikumsalam di Sulawesi Tenggara aja tuh ya jauh ya pokoknya buat sahabat-sahabat aku yang sebangsa dan setanah air wabil khusus dari Sabang sampai Merauke umumnya untuk seluruh yang ada di alam dunia semoga kita semua sehat selalu bahagia selalu murah rezekinya panjang umurnya selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terima kasih. Pot, hayang lagu bulet cina. Cir, Hei, apal silaing lagu bulet? apal? Kumaha? Bulet. Badannya bulet. Pajagar. Nu penting bulet, salala. Alah, Bohong. Geningan bohong tanpa yang bulet. Serasa indah mempesona. Salalalalala. amin. Berkah. Alah, Baisyah, Kang Syakah, hatur nuhun. Alah, ya. Sambil belajar ya. Jangan nyinir. Kasinir, Cir. Naon? Kasinir. Naon kasinir? Heuh, moal teu ulenan. Sok. Ayo lagu bulet cek kumaha. Alah, kaditu bogoh, kadia bogoh. Tungtungna tegableg ka bogoh. Lain
lain gitu hari mana Kumaha? lagu bulat Heeh. bulat cek ya laguna Kumaha? abi boga kabogoh anyar tapi anyar na anyar gelo Eta mah purunyus, ari si laing. ye kan bae kumaha urang Alah, talak tilu. Dina. Ulah talak tilu. Nyeri heci. Alah, resep euy. Sore kieu lah jawayang. Mohon selamat menikmati. Alah. Dan jangan lupa sambil meninyuh cikopi. Ya, Cir. Jadi menikmati kehidupan itu mudah ya. iya Caranya mudah. bagaimana Caranya kita ninyu udud dan nyengut cai kopi. dibalik Hah? Naon? dibalik lain ninyu udut nyenget cikopi ari maneh nyenget udut ninyu cikopi Salah? salah maneh mamanya sia teh ayo udut di tinyu kopi Alah, ampun Gusti. Terima kasih Mbak Aisyah. Ya, mantep pisan Kang Saka. Alah. Kabayangnya Cir. naon Bari tiris ya teh. Bari ngulup ya, ngurup. Ya, naon? Wi bolet. Dah, purulukan kumenyan bodas. Bikeun ka ucing. atuh paeh ke ucing lah sia teh wuru Beda teu beuki dewek maju. sok ya maneh ka mana karep wae ya Alah, amin Mbak Aisyahwati, doa yang sama. Alah, tak luput dari saling mendoakan antara kita dan kita ya. kita Iya. kita lu aja kali gua mah kagak Sok aja, ngalagu ah. Ya, kemana karep yang ngomong cek. ya sok ya ngalagunan Bulet. bulet Sok, prung. sok Hati kajian Asya berat ngaleka kajian abdi teboga salah abdi bulet lepas diajeun alah nyanggakeun tetela tumpah pemugi bahan katapi kalayan kabingahan ngajanten pangbebereuh kana mana panglipur kana kalbu alah alah katung alah kasbon alah karbit cis kacang buncis yang kelek geboy saha nuridon eta didukuakeun ditilukeun hate kapanasan awak hati syahat amin. Pamit Kang Cepot. Mohon Mbak Aisyahwati ulujeng rutinitas. Pamugi nya sehat selalu lancar segala rupina. Daya halangan harungan nya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyangakeun teteh latupah. Pamugi tiasa katampi kalayan kabingahan nya. Alah hatur nuhun Kang Saka orang Tasik. Loh, Kakak Mia. Jir. Alah, kita absen lagi sahabat-sahabat Cepot yang sedang menemani. Ya, ada Kakak Mia, Mbak Aisyah, Wati, Teteh Latupah, Kang Jainal, Kang Alim, Soekardi, orang Tasik, Marinong, Puspaina di taman hati kuawo. Alah, Akang Saka ingat ya. Alah, Teteh Erni. Wah, seueur. Ya, seueur. Waalaikumsalam. Orang Tasik, Teh Erni. Wah, sadayana nyakum. Kawargi-wargi simkuring, Teteh Lisa oge aya. Cir? Aya keneh? aya Lagu naon? eta lagu ieu geuningan Ari Akang Kang
Akang cintanya ketok magic salala. Ai jaipongan aya we. Aya, Naon? ta lagu adu manis. Adu manis. Heuh, adu manis jeung adu bagoy. Hadir Kang Cepot nuhun Telisha. Ya, bagja barina sugema asa kagunturan madu karagragan bentang kaurugan menyan bodas. Rasa kabungah dewek dina waktu ayeuna cir. Naon? Teu bisa digambarkeun ku carita sok sanajan sakumaha enahna basa. Sagede-gedena gunung Himalaya moal leuwih gede tibatan rasa kabungah dewek dina waktu ayeuna. Kitu? Heeh. Nah, Teu bisa ngariung mungpulung jeung dulur-dulur emprak merbayak jeung baraya-baraya nu tebihna nu caketna urang teh nyangreutkeun tali silaturahim antawis urang sareng urang melalui aplikasi TikTok. TikTok gitu. Salah? Salah. Sok atuh adu biwir iPod aya laguna. Atuh ari adu biwir mah kada sareng pun bojok kitu rupina mah pada warege. Alah sok cir. Naon? Jaipongan heula kayaknya hitung-hitung olahraga dewek. Sok ari urang mah kumaha nih, we pokona mah very good very well. Apabila ada yang bergut dijemel, well. Alah lampah beunteur ku urang ulah ditiruk. Aduh parangakan aya cacing ngarengkol dicapluk. Teu nyahoan di jero aya useupan. Kang JS satur nuhun jeung salingkuh han geunah mang. Ulah salingkuh bisi kapanggih. Alah bangbung hideung. Cir. Hei, Ai bangbung hideung aya nu mencugna. aya. Bangbung hideung. Heeh. Apal sileng laguna bangbung hideung? Apal tong boroning bangbung hideung, urang mah bangbung bodasnya ho. Alah. Sok atuh. Sok, kita ku eta we. Kunaon? Ku bangbung hideung sok. Mencugna. Mencugna ku bangbung hideung. Heeh. Lagu bangbung hideung. Heeh. Kumaha laguna teh? Eta geuningan bangbung hideung bararade bangbung hideung palawargi 1003 bangbung hideung di kalapaan. Tong diteras genjir. Naon? Tapi cacapekeun ieu teh nungtun Raja Wisuna teh. Hideung bangbung hideung 1003 ieu teh da bandros. Sok prung. Sok, Bangbung hideung. sok ta. Kade cir, tutupan jendela bisi dewek kasurupan. Bangbung hideung barang teuing diri yo palawargi leheung bari dianggo kasuka galih situ pinu balong jero. Babangan don sareng babandung kalik
Salira kedua awit teh pangajul muaga lantaran tinggi itu rampes sora Lu aku mati di temak. luhur mega paripaos tepaya lepas seti diri abdi kagampangan dua layo salayang jajan ini musikir panodari nu gelis kawanti-wanti nu endana maliwarna pupoton kemangka datot junjunangan lamun teka untun tipung teka tamang beras kata mang beas dilaksanakan pinurian cinta kang kasalira aya bahan pae ngamali bangke mata kedan lelewengan mata kedangan lelewengan eta mata kapae kabale bangke mata kedan lelewengan mata pae ngabale bangke mata kedan eta lelewengan aduh alah iya lelewengan asal lali wa asal lali wa aya ucap paribahasa sarung bantal munggu cipruk caput tangan niji cerik batin gunala aksya abdina langsya nguping hujan tengah wengi diimah keung sorangan diimah keung sorangan nguping hujan tengah wengi diimah keung sorangan